unggal manusia boga tempat anu disebutkan di nu hatena. Rusia. Naon eta? Ngan kuring sorangan anu apal naon eta Rusia. Teu bisa kabantah mun kuring mah pangacut. Rasa sieun ngaganggu tiap detikna, ngabaluarkeun rasa bagja nu tos diusahakeun. Jujur, kuring bener-bener sieun ayeuna. Masar pengalaman kuring, hiji jalma pun nu ngarti kaayaan kuring. Leuwih nyesekna, ieu teh digunakeun jang lawan kuring. Kuring teu ngarti nabet kudu kitu. Ku sabab eta, kuring salawasan nunjukkeun anu pangadena. Kitu jalma seueur. Hanyakal sanggeus ngalakukeun mah tahun-tahun, kuring ngerasa capek. Ningali ka tukang, kuring boga pengalaman leuwih kuring di batang halus. Kuring sok mikir, nah eta kabeh kasalahan kuring atau napi lain. Kuring sok geuleuh jeung terus nyalakeun diri sorangan. Jeung kuring teh ngerasa teu boga sasaha. Anjeun kumaha esena pikeun ngahampura diri sorangan jeung narima diri sorangan, tapi tak apa jadi diri sorangan jika kumaha. Karena kuring teh hidup saukur kuring teh bisa naon. Tapi anjeun aku ngomong ulah siga kitu, anjeun teh kudu kieu, anjeun kudu leuwih hade, anjeun kudu leuwih sabar cik. Beureum ngomongkeun omong kosong siga kitu. Nah, dua penon ikat ngang hirup.